Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 4. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nya teu karaos ayeuna tos minggon deui. Tos minggon nu kadua deui dina pangajaran anu katilu nya. Hapunten sonton Ibu rada serak kitunya margi ibuna teu raraos ieu teh. Nya. Tah ayeuna masih di pengajaran anu katilu ya, cobi anu tak acan ngempelkeun tugasna diantos ku ibu si deki teras teh nu sanesna nya kansa teras teh saha deui nya anu tak acan pokona mah diantosnya ka ibunya ka ibu dijaprikeun antanapi dina grup eta nya tah ke bilih numpuk-numpuk deui seueur tugasna engke teu acan ieu teu acan rengsek. Tah ayeuna cobanya sadacan dikawitan urang mau sila doa sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Nya eta ngeunaan ngalengkepan kalimah ku istilah dina miara ingon-ingon. Naon sih ingon-ingon teh? Naon ingon-ingon teh? Ingon-ingon teh nyaeta sato anu dipiara kayaning hayam, soang, japati, kalkun, meri, sapi, embe, domba, kuda jeung sajabana seueur anu dipiara teh nya gitu. Tah namina ieu sababaraha kecap anu dina istilah ingon-ingon. Kahiji paranje, paranje teh naon? Kandang hayam, kandang embe, kandang domba tadi sebutna teh paranje nya. Eta embe teh dilebetkeun ka paranje supados teu kabur. Nah, gitu nya. Pagupon, pagupon teh naon? Kandang japati. Japati tilu jodoh teh dilebetkeun ka pagupon. Nah, nya. Teras gedogan. Gedongan, gedongan teh naon? Kandang kuda. Tuh senam menikah nang kuda teh menikah lalotor gitu tak can dibersihan. Nah, nya. Buleng, buleng teh naon? Tempat lauk. Nah, tempat lauk teh namina teh buleng. Ya, gitu. Karangkeng. Cik eta sato, eta teh naon namina teh sato maung teh dikarangkengkeun we, da eta mah satona sato galak. Tah di karangkeng mah khusus anu satona teh sato anu garalak nya. Sok buaya teh dikarangkengkeun we eta tah, dikarangkengkeun. Ngarah teu kabur, ngarah teu nyelakakeun kanu sato lain, tah kitu nya. Garogol, garogol teh naon? Ngala sato. Karapiak, karapiak teh kandang manuk, kandang munding maafnya. Pamikurung nya eta kandang manuk. Pasoleh teh nuju ngadamel kurung meni sararae kurungna teh nya meni dicet kincelong kumaha eta namina kandang manuk. Tah ieu nya ieu sababaraha kecap anu ngeunaan ingon-ingon. Janten ingon-ingon teh sato anu dipiara. Tah ayeuna urang diajar deui ngeunaan ngagabungkeun kalimah nyata disebutna teh kalimah majemuk. Kalimah majemuk nyata nu dibentuk ku dua kalimah atawa leuwih. Nah, nu disambungkeun atawa dikantetkeun. Kumaha sih maksudna dikantetkeun teh? Tadi dia aya contoh misalkeun. Ucing teh bager. Tah berarti ieu hiji satu kalimatnya, satu kalimat. Tapi mun diheureuyan mah sok ngoet. Tah dikantetkeun teh ku naon? Ku kata naon? Ku kecap naon? Tah dikantetkeun teh ku kecap tapi. Tah ieu ku kecap tapi. Janten ucing teh bager satu kalimat. Nya. Mun diheureuyan mah sok ngoet dua kalimat. Teu meurnah. Pami diseratna ucing teh bager mun diheureuyan mah sok ngoet. Ieu teh dijantenkeun sakalimat, dihijikeun, disambungkeun dina kalimat kahiji anu ieu sareng anu ieu tadi hijikeun. Henteu meurnah bahasana mun teu aya kecap pangantet.
Tah kecap pangantetna teh mana? Kecap anu disambungkeunna teh nya eta ieu tapi. Ucing teh bager, tapi mun diheureyan mah sok ngoe. Tah kitu nya, kapaham? Janten kecap majemuk atanapi ngagabungkeun kalimah teh bade eta kalimahna 3 kalimah. Misalkeun nya bade 2 kalimah ieu mah contohna 2 kalimah. Tah digabungkeun teh supaya mernah bahasana nya bahasa atanapi kalimahna supaya mernah tah digabungkeun teh ku kecap pangantet nya eta ieu kecap pangantetna teh tapi. Nah nya tapi kecap pangantetna teh misalkeun deui tah nya misalkeun deui lauk misalkeun nya lauk hias warna-warni nya lauk hias warna-warni aralus hiji cenah nya tah sakalimah hargana mahal hargana mahal 2 kalimah. Tah lauk hias warna-warni alalus hiji kalimah hargana mahal. Kumaha ieu pami digabungkeun teh sangkan janten sakalimah. Nah, janten sakalimah. Berarti dikantetkeun teh ku kecap naon nya supaya mernah. Jawi supaya mernah. Lauk hias warna-warni alalus hanjakal hargana mahal. Tah eta nya janten dipasihan ku kecap hanjakal. Dikantetkeun ku kecap hanjakal. Nah nya ieu jadi kecap pangantetna teh ieu hanjakal nya janten kecap pangantetna teh anu mernahna ka kalimah ieu nya eta hanjakal. Tah kitu nya paham? Tamun sakitu pengajaran anu katilu teh masihnya tentang miara ingon-ingon teh nu kumaha tah gitu. Tak engke barudak sadayana dikerjakeun dina kaca anu 40 genep sareng 47 nya ta eta janten ngagabungkeun 2 kalimah ku kecap anu mernah ku kecap pangantet. Janten pangantet teh naon nya ku kecap istilahna mah ku kecap sambung. Kecap kata sambung anu mernahna teh naon supados janten kalimah anu ngahiji. Nah kitu nya. Tah mun sakitu pangajaran anu katilu. Hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Al-Ijah, unggul, cerdas, berakhlak. Ya. BDR, belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. Hapunten anu kasuhunnya. Pokona diantos tugas-tugasna. Ibu alim tugas-tugasna dingkengke alim. Pokona mah diantos anu teu acan nya.